malaikat yang bisa untuk berkunjung ke negara langit, negara langit yang bisa untuk berkunjung ke negara bumi. Engke kan bisa bobogohan antara masyarakat langit jeung masyarakat bumi. Geus kulantaran bobogohan bebesanan. Bisa bebesanan, udah ngabesan ka langit. Oh, jauh budak. Kadang-kadang langit bebesanan jeung bumi. Masya Allah, hari indah amat tuh masalah. Andai kata pangeran dua terjadi seperti itu. Begitu perkawinan terjadi, boga anak hiji klas tidak bisa dilanjut, kandas rumah tanggana, ngancam masyarakat langit. Ka masyarakat bumi gitu keneh. Tidak bisa begitu saja, tetap aja lah yang bisa diancam. Sama urusan rumah tangga. Kulantaran sakitu urang tetap bisa diancam gitu baik. Masyarakat bumi kasuka bumi neangan teluh. Waduh. Udah neangan teluh jang neluh malaikat. Lamun ayat anu tadi ngajelaskeun bahwa jelema anu kakenaan ku rahmat teh jelema anu takwa teh jelema anu iman nuturkeun ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi anu ummi anu tertera dina Taurat jeung Injil, nu ngemban amanah ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Etalah Kangjeng Nabi urang. Dilanjut ku Gusti, Qul bejakeun ku anjeun, khitab ka Kangjeng Nabi, Qul ya ayyuhan nas. Tadi ge qul khitabun, qul ngucap sira Muhammad, khitabun lin nabiy iku khitab kadoe Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bejakeun Muhammad, sampaikan ku anjeun Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Kangjeng kita ngabahasakeun ya ayyuhan nas secara umum, menyeluruh, lain bae khusus ka urang Arab, tapi manusia sadunya nu kuari aya dina 5 benua: Asia, Amerika, Australia, Eropa, eta nu 5 benua eta, Afrika. Bejakeun ke seluruh manusia naon? Ya inni rasulullah ilaikum jami'a. Saenyana kaula ieu adalah utusan Allah ka arajeun kabeh, lain khusus urang Arab, lain Asia, tapi jami'an semua kabeh. Masya Allah. Lantaran orang-orang Yahudi nyangka bahwa Kangjeng Nabi teh adalah Nabi Arab, Rasul Arab, nya nama sakadar jang urang Arab, mantak dilahirkeun di Arab. Kulantaran orang Yahudi berprasangka seperti eta, Allah nurunkeun ayat ieu ngajelaskeun lain jang urang Arab hungkul Kangjeng Nabi teh, inni rasulullah ilaikum jami'a. Kabeh Amerika sa Amerika, Asia sa Asia,
Australia, Australia, Eropa, Afrika, wabeh. Ya ayuhan nas, kabeh. Lain sakumacek Yahudi. Kabeh. Dumantak lamun aya jelema teu iman ka Kangjeng Nabi, boga prasangka bahwa Kangjeng Nabi man Nabi Arab, khusus yang orang Arab. Salah ke dira di akhirat bakal dikulubnya na. Emang hui dikulub bae geus. Anu kuari kota teteng yeun pabrik di negara urang agamana lain Islam kulub. Geus puguh nu di Amerika anu pararuti barule nu teu Islam kulub. Di Eropa anu geus acak-acakan tatanan akhlakna kuari geus teu pararugu, engke di akhirat kulub. Di kulub bae, di Australia di kulub. Tah nu mantak lamun hayang loba nu gareulis ke di neraka milu jeung nyana ge. Nyana jadi bintang film, urang tukang nongtona milu. Insya tuh nyana ge embungeun nonton mah osok ngan tetep embung aya milu mah cek nyana ge osok nonton mah nyana ge nu mantak nyana nyaho ka bintang film segala Hema Malini segala Sasi Kapor Damendra eta segala nyana nyaho eta teh sok nonton kajen kumaha ge beh pohara bintang-bintang film kitu Amerika segara malah bejakeun ku aing. Eta nonton milu ke di ditu. Lamun teu tobat nyana. Masyaallah, masyaallah. Yalah inni rasulullahi ilaikum jami'. Jang saeta jang seluruh manusia nu mana manusia anu kadatangan informasi berita tentang kenabian Kangjeng Nabi, berita tentang kerasulan Kangjeng Nabi, berita tentang syariat Kangjeng Nabi, berita tentang mujizat Kangjeng Nabi. Bagi jelema nu kadatangan informasi berita-berita tentang kerasulan Kangjeng Nabi, nyana kahitobat kudu iman ka Kangjeng Nabi, teu iman kulum. Insyaallah kumaha lamun henteu datang berita kaya ning di kutub baheula kuali mah eueuh anu teu kadatangan berita eueuh di mana anu teu kadatangan informasi boro-boro di dunia boro-boro di bumi di langit bae ge informasina aya Apollo bejana ka ditu cenah deuk di negara di luhur langit besi di dunia di bumi kuari naon karana padat ku kontrakan inya nandek nyieun kontrakan di luhur langit nu ngontrakna saha meureun di ditu malaikat teh butuh kontrakan cenah jelema aja kumaha ka ditu na engke dibawaan ku Apollo ragag di jalan sia ieu Apollo da tega kuari Apollo tiba heula deuk nyieun nagara di ditu hayang nyaho mana buktina bahkan Armstrong anu pernah nyana kaluhur langit bejana hajunya ngadenge suara azan asup Islam kuari teu meunang nyaritana naon asal nu asup Islam teu meunang mentar tembak Muhammad Ali baheula asup Islam begitu ngementar ditembak dijagaan diberepel kuari nyana Parkinson jadi nyana lempang nama tapi kudu ditungtun deuleu teu lain deudeuleuan kos robot bae kitu tuh Michael Jackson asup Islam dikakalakeun paeh Lady Di asup Islam set dengan berbagai cara ngaguling lah dan lain sebagainya paeh Masya Allah Mike Tyson hampir ditembak ngan teu ngomong kuari diganti ngaranna Yusuf oh ji Masya Allah nu arasup Islam teh teu beunang komentar nu kuari di Indonesia
kardinal dikirim di Swiss ke Indonesia, di Amerika ke Indonesia haju menang hidayah, kita ngabalikeun dana ka ditu. Di samping eta teu meunang komentar nu di Sukabumi, anu di Cianjur, anu di Jakarta, cara ricing bae jana. Eta vion Kristen teu meunang ngomongnya, di samping kudu ngembalikeun ka ditu, ngomong tembak. Nah itu berarti tetep aja dapat ngomong. Kecuali duta tadi teu boga misi asup Islam ngomong masalah. Ya Allah, garalak. Di urang mah kuari, di urang kiai, naudzubillah min dzalik kiai, misalnya asup Kristen, aju nyana dakwah di Kristen, sabodo teu tembak-tembakan di urang mah sabodo kumayanna bae. Allah saya daekeun mah tu nyana. Aya kiai asup Kristen atau aya. Naudzubillah min Kristen asup Islam loba, di urang asup Kristen aya, kiai nage nu asup Kristen aya. Atuh hidayah nu bogana Allah. Mentak urang bersyukur ka Gusti Allah, urang lahir di Indonesia di lingkungan anu muslim, anu sanajan nagarana lain negara Islam tapi lingkunganna mah lingkungan Islam, urang menang hidayah langsung bentak leuleuh bapak urang ka masjid ngariung eta nu ngadidik urang pertama sanajan kagedekeunna loba leuleuh abah di hareupeun TV. Salah abah tah mah. Pangara. Ya urang ngadidik anak, ceng ulah cerik gadi jeung abah urang nonton TV ceng tuh. Sepenting mah eta si Aceng teh ulah cerik we tuh TV tuh aya igel-igelan tuh cicing kan nya teh eta keur dididik tah. Sarua jeung ceng mun cerik sia nonton TV bae nya cengnya. Cara abah ye, abah geus hobi jasa nonton TV ceng. Tuturkeun abahnya datang ka paeh ulah ditinggalkeun TV-nya, istiqomahan ku acengnya tolol teh coba eta. Sarua jeung kitu eta sebenarnya mah. Ya Allah. Namun kieu mah sia cerik bae, ayo milu ka abah ayo urang ka masjid salat duha. Ayo. Cicing geus di dinya tah abah salat duha heula Allah nyana cerik bae kajeun ayo terus. Kayaknya leulekeun bae kieu, we ge siapeun mah eureun ieu cerik ge. Eureun nyana ge kena er-eran. Ayo kajeun di masjid terus urang mah salat bae Allahu Akbar kage eureun. Mun teu eureun paeh nyana. Ngarana dididik geus engke ge boga sejarah teh si budak teh aing mah baheula lamun ceurik dibawa ka masjid neuleukeun abah bae salat kainget-ingeteun kan kuari nu kainget-inget teh aing mah lamun ceurik dibawa ka TV kita nonton orkes matak sedeng kuari nya jadi biduan teu karasa teh urang ieu keur carita lingkungan nu pangheulana ngadidik urang yuhawidanihi wa yunassiranihi indung bapak lingkungan indung bapak wa yumajjisani ya Allah tah jadi lamun kuari aya nu nyaritakeun teu datang informasi ke Amerika bohong teu datang informasi ke Eropa bohong teu datang informasi ke Afrika bohong teu datang informasi ke kutub-kutub mana nu teu datang informasi teu aya geus kuari lamun jelema teh iman ka Kangjeng Nabi, ka Kangjeng Rasulullah, berarti di kulub bengke di akhirat. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Lamun bener-bener pangeran Allah, buktina Kangjeng Nabi urang diutus ku Allah. Pangeran mah meureunanan anu nyiptakeun langit jeung bumi. Muhut kumaha? Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Pangeran teh anu ngutus Kangjeng Nabi teh Allah ngaranna Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Anu nyiptakeun langit jeung bumi. Geus kulantaran bumi jeung langit diciptakeun ku Gusti Allah. Atuh Allah teh raja langit jeung bumi. Jokowi jadi raja se-Indonesia doang. Obama se-Amerika doang nyana jadi raja teh. Atut jadi raja lah sa-gubernur. Mesantren kuari. Can keluar diganti ku muridna Rano Karno. Tuh eta teh kan sautek teh jadi raja teh.
Zaki Ismet Iskandar ngan sakabupaten yang jadi raja lurah lah sakuku jadi letik jadi RT lah rakyat dengan 20-an 20-an RT raja eta raja letik eta RT beli sangka sih eta Masya Allah raja asli nama Allah alladzi lahu mulkus samawati wal ardh anu nyiptakeun langit jeung eusina bumi jeung eusina ana langit bumi nang nyiptakeun Allah teh raja dunia akhirat raja Masya Allah anu terus-terusan neuleukeun ka urang raja dek ka mana sia leumpang ka mana sia hayo dek ka mana sia dek ka mana sia make jeung kekreditan sagala rupa engke ge sia pae sia ku aing geus dideuleukeun bae modar sia bawa mobil sia ka kuburan cak Allah hayo kreditan sia mobil mah teu kabawa kreditan mah terus ka kuburan nu bakal jadi orai di jero kuburan sia dek ka mana sia usaha aja bakal nambah balik-balik keneh ka aing hayo sia dagang sia ngahayu-hayukeun nafsu sia ayo sia nyokot duit di bank anakan incuan bawaan pae sia moal kebal deui ge sedangkeun eta can katotor ku sia duit bank bawa ku sia ke jero kuburan moal bisa tapi kreditan bank anak-anak jeung incuna datang bakal jadi kalajengking sia di jero cak Gusti Allah aing neuleukeun ka sia aing teh raja alladzi lahu mulkus samawati wal ardh Masya Allah aya deui pangeran salian Allah saha tu nu nyieun langit jeung bumi salian Allah aya teu aya mantap la ilaha illahu teu aya pangeran anu wajib disembah kecuali huwa Allah hiji bae nu nyiptakeun langit bumi katut eusina hiji Allah bahasana ge make bahasa qasr la ilaha illallah pangeran nu wajib disembah nu nyiptakeun langit jeung bumi kecuali huwa Allah kumaha cenah kiai atuh mun aya dua pangeran teh nu nyiptakeun langit-langit teu nyiptakeun bumi-bumi coba bae atuh andaikeun aya dua pangeran nu nyiptakeun langit hiji pangeran nu nyiptakeun bumi hiji jadi dua pangeran teh geus atuh pangeran jeung pangeran ke bisa silaturahmi ke weh cek pangeran bumi weh masyarakat saya akan berkunjung ke Tuhan langit sarua bae wahai para malaikat kaum-kaum di negara langit saya akan berkunjung ke pangeran bumi indah jasa satu ketika aya kles garana ge hubungan bilateral weh atuh meureun engke nyieun kedutaan di langit aya kedutaan bumi di bumi aya kedutaan langit mantap jadi berarti engke urang bisa tur melalui kedutaan masyarakat bumi engke urang tur ka negara langit lantaran aya kedutaan langit di dieu di bumi nyana nyieun pisah malaikat nyieun pisah untuk berkunjung ke negara langit yang bisa untuk berkunjung ke negara bumi engke kan bisa bobogohan antara masyarakat langit jeung masyarakat bumi geus kulantaran bobogohan bebesanan bisa bebesanan urang ngabesan ka langit jauh budak kadang-kadang langit bebesanan jeung bumi Masya Allah karim indah amat tuh masalah andai kata pangeran dua terjadi seperti itu
Begitu perkawinan terjadi, boga anak hiji kelas tidak bisa dilanjut kandas rumah tanggana, ngancam masyarakat langit. Ka masyarakat bumi gitu keneh. Tidak bisa begitu saja, tetap aja lah yang bisa diancam. Sama urusan rumah tangga. Kulantaran sakitu, urang tetap bisa diancam gitu baik. Masyarakat bumi kasuka bumi neangan teluh. Waduh, udah neangan teluh jang neluh malaikat. Malaikat di luhur ge deui neangan jampe-jampe. Mantra-mantra. Terjadilah peperangan. Kedutaan bumi jeung kedutaan langit geus tidak sinergis lagi. Akhirnya mengadakan gencatan senjata. Wah, perang masyarakat bumi jeung masyarakat langit. Malaikat mengenaheun bae neangan bom-bom di luhur. Boh, di boman urang ti luhur ka anak, urang hese. Wah, urang merendanan nyilip ka kolong-kolong. Wah, ayo. Terus mal menang urang. Mal menang. Sebabnya nama kadeuleu, urang kadeuleu. Iya, bisa terjadi peperangan. Ada terjadi peperangan masyarakat atau engke pangeran jeung pangeran teu beres. Hei, cak pangeran bumi. Eta kumaha sih sia pangeran? Urus atuh masyarakat sia. Di atuh masyarakat sia cenah teu beres. Kunaon atuh nolak masyarakat aing? Moal ribut presiden jeung presiden. Pangeran bumi jeung pangeran langit ribut. Akhirnya pangeran langit marah, pangeran bumi marah. Pangeran langit nek ngarusak bumi dibalikeun ku pangeran langit. Atuh langit dihancurkeun kiamat sia. Kiamat ajur. Ajur depan pangeran mah kawasa. Cak pangeran langit ajurkeun ku aing sia bumi. Aing mah ka pangeran kawasa. Cak pangeran bumi atuh aing kawasa sih dipeldukeun ku aing sia langit. Acak-acakan sia tarurun ka handap. Ayo ka mana sia dihandap? Ayo. Rusak. Tah, andai kata terjadi dua pangeran pasti aya ribut kajen kukumage. Kajen kukumage ribut atuh. Ieu dibagus-bagus ge hubungan negara jeung negara tetep aya satu ketika meribut. Aya PBB tinggal aya PBB. Tetep bae ribut. PBB emang bisa menyelesaikan permasalahan teu? Janya lagi boga kepentingan PBB teh lamun bisa menyelesaikan permasalahan mah meureun. Kitu Libanon selesai, Yerusalem selesai, Israel selesai. Namun PBB bisa menyelesaikan permasalahan mah dek naon atuh ben gempur-gempuran, Syria digempur, Baghdad digempur, Yaman digempur. Lain dek menyelesaikan permasalahan. Nyana mah dek nambah masalah PBB. Ngaranna doang perserikatan babi-babi, bangsa-bangsa. Salah. Lain. Nah, ieu cacakan-cacakan urang jeung urang, manusia jeung manusia. Keles terus. Iran geus eueuh perwakilan di PBB, Baghdad eueuh perwakilan di PBB. Dan beberapa negara akan keluar dari PBB. Hancur kajian kumaha ge. Sebab teu sapagodos. Lain dek nyelesaikeun permasalahan. Nah, kuantaran kitu atuh peperangan terjadi terus-terusan. Bumi bae di bumi peperangan. Atuh komo pangeran jeung pangeran. Ego na tararinggi pangeran mah. Cacakan presiden bae lu boga ego tinggi ribut. Atuh komo pangeran. Aing mah teu bisa dikitu-kitu pan aing mah pangeran. Cak lu atuh aing pangeran. Ngadu pangeran jeung pangeran. Anakalana pangeran jeung pangeran bobogohan atau pangeran jeung pangeran bebesanan, anakalana ribut. Mantak pangeran salian Allah hiji pangeran mah sebab mun dua ribut lapas adata tuh Masya Allah yakin rusak lamun aya dua pangeran. Tak hiji jawab la ilaha illahu pangeran wajib disembah aing huwa Allah. Geus kulantaran pangeran Allah nu mangeranan langit bumi eueuh pangeran kecuali Allah. Atuh Allah teh nu ngahirupan, Allah anu ngamaotan, yuhyi wa yumiit.
Ieu urang hirup nang Allah, itu nu geus paraeh nang Allah. Urang kajenting olahraga bae, kajenting olahraga bae, wayah paeh mah paeh bae. Kajenting nyana boga apotik modar. Obat loba jasa pan di apotik mah paeh bae tetep. Sugan nu boga apotik mah teu paeh, ieu paeh. Dokter nu nyahoeun ka obat modar sarua bae. Mata ku ajar urang paeh, dokter ge modar. Ieu tulah sia-sia deus bae. Watak urang lamun mantep pasrah diri ka Allah, geus. Ulah make ieu jeung itu hiji bae Allah. Kelas tinggi mah kos kitu. Jaka bege ti eueuh ka aya na Allah ku ari aya diurus ku Allah, dihirupan ku Allah. Isuk pageto bakal napaeh aja ku Allah. Jia teu ku barigan ka Allah ti ku ari. Wawukeun diri urang ka Allah sebab di henteu-henteu ge urang tetep bakal ka Allah. Percaya teu percaya ka Allah, teu percaya secara kafir tetep ka Allah. Urang nu percaya tetep ka Allah. Ji. Ni kumaha tuh? Haju ieu rezeki geus diatur ku Allah waktu urang di jero beuteung. Ieu teh rezeki urang geus dicatet ku Gusti Allah. 4 perkara geus dicatet waktu urang di jero beuteung. Hiji umur urang pendek jeung panjangna geus dicatet. Nomor kedua adalah rezeki urang loba jeung saeutikna geus dicatet. Nomor katilu adalah pagawean urang bagus goreng geus dicatet. Nomor kaopat saadah jeung syaqawah bahagia jeung cilaka sorga jeung neraka geus dicatet. Iku ada ya tuh. Mata kurang tinggal bersyukur ya Allah, alhamdulillah urang dijadikeun hamba anu pangmulya bulyana. Iya anda manusia haju iman ka Allah, haju urang daek ngaji, daek ibadah, geus pohara jasa. Untuk mun nyaritakeun surga bakal dieuseun ku jalan takwa. Ragap dada aing berarti beres geus. Geus atau mainnya si Ahok, mainnya tuh seteguan. Pasti ketika Allah di Quran nyaritakeun surga bakal dieuseun ku jelema takwa, urang cekel dada aing. Ai teu isin mah. Man tagfa'a billahi wa rasul, maka tu maneh kudu arariman sing percaya ka Allah. Ya Allah teh anu nyiptakeun langit bumi katut eusina tur teh aya pangeran kecuali Allah. Nu Allah teh yuhyi wa yumit, iman atuh ka Allah. Nomor kadua na iman marane kabeh ka Rasul Allah. Saha Rasul Allah nu terakhir teh an-nabiyul ummi, nabi nu bangsa ummi. Bangsa ummi nu teu nulis teu maca. Nu mantak teu nulis teu maca lantaran menulis atau maca besi dianggap Quran dadamelan Kangjeng. Sebab masyarakat saat eta di negeri Arab jarago pantun, jarago syair, jarago bahasa, bilagah bahasana. Geus Kangjeng teh lamun make maca jeung nulis besi dianggap Quran buatan Kangjeng. Geus Kangjeng ummi, inna ummatun ummiyah, kami adalah umat bangsa ummi. Bangsa ummi teh teu tulis teu maca. Kangjeng teh Nabiul ummi, Kangjeng Nabi anu bangsa ummi, alladzi yu'minu billahi wa kalimati, anu ngimankeun ka Allah jeung ka seluruh kalimat-kalimat Allah, yakni Al-Qur'anul Karim. Kanjeng Nabi iman ka Allah jeung iman ka Al-Qur'an. Sok urang imankeun ka Allah jeung imankeun ka Kanjeng Nabi. Lantaran Kangjeng Nabi teh nabi nu ummi, nu iman ka Allah jeung iman ka Al-Qur'anul Karim. Urang dititah wattabi'uhu la'allakum tahtadun, tuturkeun Kangjeng Nabi
engke anjeun pasti jasa bakal menang pituduh. Pinter urang teh mun geus boga pituduh. Pinter kana, pinter nganyahokeun pangeran. Jelema nu pinter mah nyaho ka pangeran. Lain jelema nu pinter asal jadi profesor bae padahal kafir, bodoh eta teh begitu. Di dunia di profesor, di dokter padahal teh nyaho ka pangeran. Otak bae siga bol monyet herang. Tapi teh nyahoan ka pangeran atuh bodoh eta teh nu ka situ profesor odob. Hasil penelitiannya tentang obat-obatan, profesor di bidang gitu farmasi, hebat jasanya nanti. Setelah diteliti daun mengandung terjadilah obat akan bisa mengobati anu punya anak kadeteksi buah mengandung anu. Setelah engke bakal diracik gitu bakal ngajadikeun obat untuk pengobatan anu deteksi kunyana kunaon atuh dirinya henteu kadeteksi di mana Aisyah asalna teu nyahoeun nyana asalna ti mana. Lamun nyana nyahoeun mah profesor teh asal sia ti mana cai mani ai cai mani asalna ti mana tina taneuh ai taneuh anjeun saha tadi geus dijelaskeun alladzi lahu mulkus samawati wal berarti urang teh nangieun Allah. Geus lamun nyana pinter, nyana nyaho ka diri sorangan bahwa diri sorangan teh diciptakeun ku Allah tina makanan, tina cai mani tina makanan tumbuh tina taneuh, berarti urang teh tina taneuh atuh berarti taneuh nangieun Allah atuh moal henteu nyaho ka diri urang, nyaho ka Allah bahwa Allah teh pangeran. Nyana diprofesorkeun, nyana didoktorkeun, nyana diinsinyurkeun, didokterandeskeun, tapi teu iman ka Allah, di sarjana bodoh teteh. Mun hayang nyaho kabodohan nyana deuleu engke di akhirat dikulub gagolotrok. Kuari nyana boga pabrik. Kuari nyana mobilna mewah. Naik Baby Ben, naik Lexus, naik Rolls, naik Alphard. Kuari nyana hirup senang-senang sorgana engke di akhirat nyana batal dikulub ujian. Urang mah kuari naik angkot nya kurang deui duitna tengah jalan mogok deui. Aduh ampun biasanya panas luar biasa tapi engkena ka sorga. Ulah ka amin boh heuban teu. Orang pede iman pan ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah ya sorga. Ulah yang senang-senang di dunia mah cukup naik 08 we guys. Cukup 08 mending anu lempangna lempeng mah gerepek. Aduh. Aju bangun teh di rem teh kitu tah. Urang nanya, "Pir, kenapa enggak direm?" Blong. Wah, cakera nabrak bisa ya. Tapi orang mah senang we hiburan, orang mah naik angkot hiburan, naik sepeda hiburan, lempang hiburan. Engke di akhirat karak bebeneran asli nikmat. Tuh. La'allakum tahtadun. Lamun urang nuturkeun Kangjeng Nabi, sedangkan Kangjeng Nabi teh utusan Allah. Anu Kangjeng Nabi teh sambarangan diutus ku Gusti Allah. Hiji dibere mujizat Al-Qur'anul Karim, dua dibere mujizat di luar eta. Ketika sahabat kabutuhkeun cai cor dina ramona. Ketika permintaan musyrikin bulan hayang turun bulan. Masya Allah dek kurang kumaha. Belah 2 bulan asup nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu. Kaluar deui maca 2 kalimat syahadat naik deui tangkal korma. Nah, madep ka Kangjeng Nabi maca 2 kalimat syahadat kurang kumaha batu-batu maca ulug salam ka Kangjeng Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah. Eta kapan mujizat Kangjeng? Masya Allah.
ketika Siti Aisyah ngaputan tengah peting, kemudian ragak jarumna, kemudian poe parem lampu, Kangjeng Nabi asup caang, tepikeun ku caangna wajah Kangjeng Nabi, jarum bisa benang deui, bisa kacokot deui ku caang-caang eta kan lain mujizat tirang. Mana aya beungeut anu bisa caang, mana aya, tapi eta Siti Aisyah ge kaget, masyaallah. Ya Rasulullah, ieu caang-caang teh aya naon? Cak Kangjeng Rasul, ieulah iman jeung yakin nu aya dina qalbu, nembus syu'ana, yakni sorotna kana beungeut setiap manusia bakal caang. Ngan aya nu dibuktikeun ku Gusti Allah, aya nu henteu. Ngan wali-wali Allah cak Kangjeng Nabi engke bakal caang. Kacaanganna bisa nempo kana naon nu aya di jero kantong jelema, bisa nempo nu aya dina dada manusia. Buka coba ge barang kade, woi bener aya buluan. Tukos gitu teman-teman, kudu make iman anu teger. Justru di jerona tatrek kabaca begitu lempangna jelema, daga datangna jelema kabaca eusi kandungan hatena kaya kanyahoa nu hayang motor, nu hayang mobil, nu hayang jabatan, nu hayang kawin deui moal teu caang. Yanzuru binurillah, mukmin soleh wali Allah bisa ningali dengan cahaya Allah. Caang seret atuh ulah-ulah aja lemah tuh Baitullah bisa kadeleuplak, Lauhil Mahfuz bisa katigali deuk kawahat. Tuturkeun Kangjeng Nabi, lamun urang tuturkeun Kangjeng Nabi bakal nyaho, sebab Kangjeng Nabi ngajelaskeun ieu haram, ieu wajib, ieu sunah, ieu makruh, ieu mubah. Ya Allah, tuturkeun Kangjeng Nabi, wattabi'u la'allakum tahtadun. Tuturkeun Kangjeng Nabi jelas, la'alla teh taroji, nu dimaksud mah lain taroji tetapi yakin. Ente nuturkeun Kangjeng Rasulullah, nuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad bakal menang pituduh. Caang prak nyaho ka aslina pangeran, nyaho ka aslina pangeran. Pan urang mah kuari percaya ka Allah, ai ka aslina macan nyaho komo tama kafir mah. Urang mencan nyaho ka aslina naon, sebab bingung keneh. Jelema nu bingung eta can nyaho ka aslina pangeran, bingung keneh kunaon tuh. Urang kieu ieu aing si kawin tamual eta can nyaho ka pangeran, aing geus nyaho ka pangeran. Setiap jelema anu diciptakeun ku Gusti Allah engke bakal aya jodohna. Engke kita tinggal nungguan jodoh aing bae. Adapun geulis jeung jorek kumaha Allah, nu penting aing bogoh gitu mah aing geus lese-hese. Ji jelema nu ngabingungan dunia encan nyaho ka Allah nu asli, kakarak percaya di lisan doang, encan datang kasir. Sebab naon ngabingungan rezeki pancak Allah sia mah ibadah bae ka aing, ulah osok utar atur urusan aing. Naon urusan aing? Urusan aing ngarizkian sia, sia mah ibadah ka aing, urusan rezeki aing nu ngatur. Kos sia milu-milu urusan aing, bego sia. Tuh kan, ieu kan jelema barego ieu kabeh. Wattabi'u la'allakum tuturkeun Kangjeng Nabi bakal menang pituduh, urang yakin. Boro-boro urusan agama nu teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi limbung, cacak-cacak urusan dunia bae urang teu nyaho teu nuturkeun nu pinter atur ipu. Tapi lamun urang nuturkeun nu nyaho nikmat. Urang dek ka Bandung nanya ka nu nyaho, "Man, ai ka Bandung ka mana?" "Oh, ka Bandung sia deuk naik naon?" "Deuk naik mobil." "Ngeteng apa langsung?" "Langsung." "Atuh langsung mah babari sia ti dieu ka dieu ta ka Cikupa terus tol." Ulah eureun-eureun terus bae eureun-eureun di Bandung sia. Engke ge aya tol bae terus, engke ge aya tah, engke aya petunjuk-petunjuk Bandung. Tuh. Nah, ieu rutena tah. Tah aya nu nanya ka nu nyaho mah geunah. Coba orang nanya ka Haji Pendi. "Haji, kurang ke Bandung." "Ke Bandung?" "Nyaho mah Haji." "Nyaho." "Ka mana jalanna?" "Ti dieu ka Belaraja, ti Belaraja ka Merak. Merak naik perahu ka ditu kapal feri." "Heuy, deuk ka Bandung." "Heuh, teh Bandung di dinya." Belanda jemaah ieu.
ka Bandung atuh kayang urang ulah ngomong itu nyaho mah ulah ngomong make nuduhkeun deui nah ieu dolul mudilun teh kos kitu tah nyasar nyasarkeun dirina nyasarkeun batur atuh acak-acakan barang datang ka Lampung teh nya ka ditu ai Bandung mana cak urang Lampung euy bego nanyakeun Bandung di dieu cekeuna teh tah eta urang kudu urang di dieu bege kudu masuk inget ka jelema anu ieu teh anu naon gareng hayang nyaho kareta bus ya di Jakarta mah ya kareta urang kampung atuh kareta teh kudu kareta mah panjang jagna panjang aya jalan ada kos mobil atuh panjang nya mangan jalan khusus aing hayang naik kareta jagna cek urang kampung lah geus ulah SSS ya ka Jakarta cirina asal aya anu harus we kata kareta oh nu kos kitu asal nu kos kitu geus teureureureun nya eta kareta geus siap da aing geus nyaho geus kos kitu mah tah nyana langsung bae ka Jakarta hayang naik kareta teu dinya beda nyaho pos-pos teh nyaho teu dibere nyaho mere meuli karcis di mana teu dibere nyaho datang nah aya ieu tukang kue putu eta nu keur didorong-dorong kereta ikut saya datang jam bae di dinya cak tukang kue putu apa-apa nih udah jangan apa-apa ini kereta ceknya nanti kereta apa udah ayo dorong ceknya nanti atuh tukang putu bingung ini apa-apaan udah jangan apa-apa ntar saya bayar ceknya nanti di cek tukang eta teu nyaho kue putu ini ceknya ini ada suaranya ngik eta bodoh teh kos kitu si urang kampung mah aya deui nu bodoh kos kumaha jelema endeu ka Surabaya urang kampung kabehan urang kampung kabehan urang kampung hese terus datanglah nyana ka beos di ka Surabaya naik kereta meuli nyana kereta Bima kan hebat bos geus dibeuli kacisna geus cak nu saurang teh ieu urang angel keneh mending ngopi heula yuk di mana ngopi atuh meuli aja di sisi dang kareta abeh engke urang ngeunaheun cekeun ayo bener oge bener meuli nyana kopi aja ngararoko we sisi jalan kareta nyana aku naon teu nanyakeun kareta Bima nu mana aju jam sabaraha berangkatna urang kampung atuh eta teh kos kitu jelema urang kampung mah begitu aya kereta pugu kereta barang wah kereta berangkat ceknya dia kereta berangkat oh nana langsung berangkat ben saurang bah oh saurang nang ngudag-ngudag cepetan ceknya cepetan aduh aing geus ada teu kuat cekna ieu aing teu kuat aing mah geus tinggalkeun we ka jadi cekna wow nu saurang mah teu bungah ka ditu naik pugu kereta barang gerobak jangnya aduh masya Allah batur aing ku bodoh-bodoh teuing jangnya teu bisa naik kareta aduh masya Allah cerik ngahing di stasiun cerik kajahoan ku masinis nu saja Pak kenapa nangis saya ketinggalan kereta Bapak mau kemana ke Surabaya naik kereta apa mana karcisnya ini mah kereta Bima iya atau belum berangkat tuh keretanya masih ada hah belum berangkat iya yang tadi mah kereta barang ya cek jalan teh Japar kebenaran si Japar Japar si anu salah bego si anu salah tadi aing cerik si aku dicerik cek jalan teh Masya Allah si anu salah cek jalan teh tuh orang kampung mah hese Aisyah Japar kasa batur kula geus Aisyah sangaran pendi cek jalan orang kampung kabeh brengsek guys ya Allah teh orang kampung hese teu nyaho atuh kuduna mah ai endekna kareta teh kereta naon jam sabaraha berangkatna kudu dijelaskeun henteu tadu mantak ke eta teh kudu jelas bodoh mantak nuturkeun ulah kana bodoh tuturkeunlah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal mislek nuturkeun Kangjeng Nabi ujianana bahagia fid dunya wal
khiroh tuturkeun Kanjeng Nabi. Ulah ieu mah aya musodek milu, aya Nabi Asep urang Bandung ngurut tukang beca milu, aya deui kuari Nabi di Tangerang milu deui, aya deui Nabi di Cikupa aing mah getek gandengeuna. Aya Nabi lahir di Cikupa, sia iman ka Nabi, iman sa Nabi sia Firdaus. Urang mana? Urang Cikupa. Maknya Nabi urang Cikupa. Aing mah gara retek ngadengeuna. Teh ieu kuari kobo kuari mah. Kuari ieu loba anu nakal-nakal. Ngalain-lain Kangjeng Nabi Rasul, ngalain-lain ka Kangjeng Nabi urang Nabi. Kuari di Indonesia. Sakedeung deui bakal rame ge. Sakedeung deui bakal rame. Bakal rame sakedeung di nagara mah kadang. Di nagara ieu mah. Negara urang teh geus dikendalikeun ku orang-orang anu teu bertanggung jawab. Negara urang ieu. Dikacaritakeun mah geus asup nyulusup kuari ka tubuh pemerintah. Jadi engke ulah kaget di pemerintah aya di pemerintah bagian pendidikan engke bakal nyaritakeun nabi yang asli bukan Muhammad. Bakal. Ieu pemerintah urang, mantap kukulah di bejaan bae. Ti heula engke lamun geus timbul, oh jaheuh. Emang sia mah kitu bae. Oh jaheuh. Ih, tak kebenaran dia tah. Urang mah ulah nuturkeun sasaha. Wattabi'uhu, tuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad la'allakum aja tak kumaha tuh? Kajeun antepkeun. Jang naon eta? Eta ge gerak Allah. Maksudna kumaha? Maksudna hayang nyaho datang ka mana iman bangsa Indonesia. Ditimbulkeun nabi di Surabaya, timbulkeun nabi di Bandung, timbulkeun nabi di Jawa Timur, di Jakarta, di mana-mana, di Palembang. Ya hayang nyaho coba kekuatan iman bangsa Indonesia anu hirup di tengah-tengah negara demokrasi tapi imanna kumaha coba. Hayang nyaho coba. Terus-terusan urang dicoba ku Gusti Allah melalui nabi-nabi. Malah mah kuari teu kudu neangan malaikat Jibril lu asli loba kuari mah Jibril geus aya. Cih eta dicoba urang ulah kaget badak urang mah kalem-kalem mun aya nabi misalna datang kajeun antepkeun habak mah maling minta doana urang kayana nabi kula nabi akhir zaman cakjana setelah Kangjeng Nabi Muhammad kula diangkat jadi nabi. Oh sia nabi. Boga kitabna kitab naon? Aya teh kitabna. Aya caknyana. Coba-coba aing deuleu. Tah aya gambaran mah ada kitabna. Iho. Nyieun deui atuh sia nu bagus gambarna. Coba mending dikitu-kitu ku urang. Mending dikitu-kitu. Aing minta duit atuh nabi jeung urang teh. Mending minta duit ku urang nabi. Hayo sia terus sia kena jadi nabi. Kurang ke tungtungna ku aing dikusurkeun sia. Kangjeng Nabi umat terakhir, Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'di. Nabi deui sabada kaula cek Kangjeng Nabi. Tuturkeun Kangjeng Nabi. Anu nyahoeun Kangjeng Nabi mah alam-alam nu kuari. Nyahoeun Kangjeng Nabi alam nu samemehna, nyahoeun Kangjeng Nabi alam anu berikutna. Ku Kangjeng Nabi dijaritakeun aya alam lahut, aya alam jabarut, aya alam malakut, aya alam nasut, aya alam barzah, aya alam akhirat. Kangjeng Nabi nu jaritakeun. Bakal jelema anu kitu musyrik ka neraka, nu kafir ka neraka, nu iman ka sorga, kecuali nu iman tapi mau maksiat nyana bakal diseuseut heula ke di neraka, nu ngredit di ka neraka keun heula anu kitu. Naon kadang-kadang uang bank di ka neraka keun heula, nu ngabohong, nu korupsi, nu maling, nu zina, neraka heula. Geus beres, bersih karak di ka sorga keun. Cak Kangjeng Nabi. Tuturkeun Kangjeng Nabi. Masya Allah. Ngaran-ngaran manusia mah teu luput tina dosa cek Kangjeng Nabi lantaran nu teu berdosa mah malaikat, anu selalu berdosa mah jin atau setan. Urang mah antara malaikat jeung setan, kadang berdosa kadang teu, kadang berdosa kadang teu, maka dibere jang nyeuseut dosa urang sape-sapeting salat 5 waktu. Cek Kangjeng Nabi lamun urang baju kotor kumaha sese cak sahabat lamun disese enggak bersih ke lamun geus bersih dipake kotor deui sese deui ke lamun kotor deui sese deui. Nah begitu oge salat cek Kangjeng Nabi urang awak kotor salat kotor deui salat deui kotor deui salat deui bersih.
ya Allah kumaha cenah cek sahabat lamun ieu urang ayeuna kitu naon nyeuseuna make cai kotor atuh kotor bae cek Kanjeng Nabi kumaha lamun urang salat inget ka karung bae atuh kotor bae salah bae aduh salat teh nu bener salat wattabi'uhu la'allakum tahtadun ulah cara nu naik kereta tadi teu nyaho buku kereta barang ditaekan cakna ini kereta Bima cakna teh blon geus urang pilih lamun urang dek milih calon gubernur nu bener-bener bisa ngabangun mun urang dek milih calon bupati nu bener-bener bisa ngabangun urang milih calon lurah nu bener-bener bisa ngabangun kitu kene presiden bener-bener bisa ngabangun abeh ngeunaheun eta urusan dunia ketika urang dek minta petuduh kiai deuleu kiaina ulah anu aya muatan duniawi urang kiaina ulah aya muatan partai kiaina ulah aya muatan organisasi kecuali anu bisa di partai ikhlas bisa di organisasi ikhlas salah lamun di organisasi nyana aya kabutuh mal beres tapi lamun di organisasi ikhlas cara NU baheula atuh salah ulah aya muatan nu mantak maju ge Ki Hasyim Asy'ari baheula Kiai Wahab baheula Ki Saad baheula ikhlas di NU na aya NU nu kuari wallahu alam bissawab mudah-mudahan tetep ya teh imah urang kajen jore-jore ge eta teh imah urang imah Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia adalah NU geus NU teh ya imah urang geus kajen ku kumaha ge tetep urang balik ka imah jadi imah batur mah urang teu betah balik kan bareng balik ka imah urang eueuh kentengan bocor jandela eueuh aju neuk miring dia kumaha kan ieu ya diomean lamun bisa diomean ditongton ya kan urang guari kentengna bocor jandela eueuh ya kos kieu sebab para sini bae para sini geus urang neangan jang anu mere fatwa ka urang nu ulah aya muatan partai organisasi muatan pribadi ulah aya hiji bae hukum cak Al-Qur'an haram cak Al-Qur'an wajib cak Al-Qur'an sulah adapun dek dipake dek henteu sabodonyana sakali haram kredit anu duaakan haram bae ulah make jeung duhulah dihela sagala teu majulah sagala naon leg-leg ku sia maju jahanam sakali tolak tilu bain bae ulah make jeung tolak tilu jadi hiji ulah geus bae tolak tilu beres geus jadi ngeunaheun pan urang wah cenah tidak beri kemanusiaan leg-leg ku sia beri kemanusiaan kiai cenah ieu kumaha kunaon ieu geus tolak tilu tapi ku ari hayang balik teu bisa ku daya muhalil cenah cak KUA menang ngos kudu nanya ka aing sia ka ditu ka KUA sia percaya ka KUA ka ditu sok nanya ka aing atuh mere jeruk henteu sia ka aing jere tungtungna teh kiai kadana nu ami satu nu haseup ye masih keneh bae blon tak kiai tuh wattabi'uhu la'allakum tahtadun tuturkeun petunjuk nu bener ulah engke nuturkeun nu salah tukang putu pajal kareta kita teu beres tuturkeun nu bener nu nyaho rute deuk ka Bandung malah ka Lampung teu beres tuturkeun nu bener lamun naik kareta Bima atuh Bima ulah naik kareta barat ya eta jeung orang kampung mah mal beres aja kajen ku kumaha ge kula kamari ka Singapura di Singapura makan serba leuk internasional jadi eta teh naon kadang-kadang hotel teh kan make kartu lain make kunci dan make kartu beres Haji Pendi kartuna kartuna teu kabawa di jero kartuna nyana keluar begitu asup ka jero kumaha mukana cak cenah ieu kumaha mukana ieu cak cenah endang kieu bae di sisi lawang batur geus arasup nyana mah di sisi lawang bae kieu bae aya nu liwat keur naon mah haji kernis cak cenah gengsi mah aya tetep nyana atuh banyak nih di dinya jadi jero ge make AC eta jelema gengsi mah mantak naon bebeja kartuna tinggalin gitu di jero tetep nu gengsi mah teu nih sakeuna di dieu
barang balik deui ngagoler niis keneh bae hakan niis ya tah orang kampung masih ada kartu ya Allah hese jasa jadi urang teh lamun nuturkeun kudu nyaho jalan kudu pinter geuna la'allakum tahtadun geus Kangjeng Nabi da kuari teu aya urang hese nuturkeun Kangjeng Nabi atupan terus kan ku sahabat khulafaur rasyidin urang teu kazamanan ku khulafaur rasyidin pano wali sanga baheula teu kazamanan wali sanga apan kuari gambar aya kiai teh nu bener-bener asli nuturkeun sakumaha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah bae tuturkeun hese moal kebal hirup di alam dunia gosok ke muatan-muatan kadang nama bau ceramah pohara aja saudara-saudara sekalian jangan salah kita harus mengikuti Kanjeng Nabi sebab Kanjeng Nabi itu adalah uswatun hasanah mantap jasa beres sampai disinilah cerita saya ceknya nata insyaallah kita sambung kembali beres salaman jeung panitia pohon mere amplop pohonnya nah berangkat jangan lagi mikiran we goblok awan cek kira panitia ieu kunaon pohon jangan ieu aing balik ulah ieu waduh balik deui nya ka dinya balik deui Waalaikumsalam ada apa kiai kok pulang lagi sorban ketinggalan jangan sorban di mana itu kali itu di situ coba di teangan gua cenah cak panitia untung kiai kesini emang kenapa saya lupa ngasih amplop emang itu maksudnya tak ulah dituturkan kiai kos gitu mah blon. Naon teh kiai kos gitu mah ulah. Muka dulu no dong. Gorenganan jero nama amplop. Ulah moal beres tuturkeun kiai kos gitu. Moal beres kanjen koko make. Moal disebutkeun lagi aya. Ulah moal beres kanjen koko. Masya Allah. Eta kumaha anu kampanye atuh kalau mau eta mah kepentingan naon nya kiai kampanye nu kuduna kiai teh ngajelaskeun rukun wudu kiai ngajelaskeun rukun salat ari ieu kampanye di panggung demi partai P3 demi partai PKB demi Golkar dan lain sebagainya kiai itu beres sama kos itu ulah kiai ulah beunang ka kos gitu segala disumbang majlis lah, disumbang pondok lah, disumbang mobil lah, ya deep amat eta kiai Al-Quran nu mulia, namun ditimbang Al-Quran saayat bumi jeung langit, eleh ku saayat Al-Quran beratan ayat set, kuari diojol jeung mobil apaan sa goblok amat eta kiai, diojol jeung majlis talim tolol amat eta kiai, ayat saayat ditimbang di akhirat bumi langit hijikeun jeung ayat sayat beratan kena ayat hanya untuk majelis taklim, hanya untuk pondok pesantren, hanya untuk yayasan, hanya untuk kepentingan duniawi tolol sama kiai kos itu. Aduh ieu mah titage wattabi'uhu la'allakum tuturkeun Kangjeng Nabi abeh maneh meunang pituduh jeung jelas meunang pituduh abeh mun naek kareta bener naek kareta lain numpakan tukang putu mun ka Bandung bener ka Bandung lain ka Lampung ieu la'allakum tahtadun ieu kuari baloba nu nyasar ke dalul mudillu haju sanggeusna jelema ka Lampung salah bebeja ka haji kulah ke Bandung dibere ka Lampung salah emang salah seserian tolong teh coba eta teh jelema dolun mudilun teh aduh salah wae tuh antu kuduna mah menta hampura kan menta hampura kula salah aduh masyaallah geus anak kitu sabaraha duit eta ka Lampung ongkosna ku kula ieu tah digantian kula hampura jasa ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal kula hampura jasa geus jasarkeun tah ieu dioba ongkos tah bu kula jasarkeun eta nu hebat mah ih kuari kiai nu ka Golkar pugu salah teu daek aku salah bolong
endahan seserian teh kiai hehehe naik kapansa goblok ngajual ayat nu sakitu mulyana hanya sekedar jangka pansa ayat nu sakitu mulyana anu kuduna mah liwajhillah zat Allah ngaluhurkeun agama Allah kunaon atuh pake du dunya eta kan tololna ka bina-bina kolol ka hulu-hulu atuh eta mah hurang ge eleh punyana jae ge hurang anu di dia aya tayan mah ieu mah kiai eleh hurang onam kecepek ieu kiai hurang berarti eta tah nu kos kitu lah cak kiai teh aing balik ngaji atuh balik sia kanyahoan ge ku batur ulah waka sia ulah waka hudang lengan oke bae aduh masya Allah karim min qaumi Musa ummatum bil haqq ummatun yahduna bil haqq wa min qaumi Musa tina sawarena kaum Kangjeng Nabi Musa alaihi salam aya ummatun jamaatun tegasna jelema golongan yahduna nunudukeun ka manusia kalawan lurus haqq masyaallah di zaman Kangjeng Nabi Musa setelah Kangjeng Nabi Musa teu aya dicanda ku Gusti Kangjeng Nabi Harun teu aya dilanjutkeun ku Kangjeng Nabi Yusa alaihi salam ke tidinya ge teu aya deui nu nuruikeun tapi kan undang-undang nama syariat nama tetap syariat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam dengan landasan kitab Taurat tidinya lah mulai acak-acakan ikhtilaf ulama-ulama Yahudi baheula ikhtilaf cak ieu kieu cak ieu kieu cak ieu kieu wah terepeh ulama masyaallah geus nyieun berbagai organisasi-organisasi baheula di zaman baheula teh untuk meluruskan umat tandingan organisasi aya deui bae untuk meluruskan umat kabeh jadi tanda untuk meluruskan umat pacekcok anu luar biasa ieu nyeun organisasi ieu nyeun organisasi ieu kelompok ieu nyeun kelompok aya anu individu bae terepeh pabelit baheula jelema menta fatwa ka dieu salah ka ditu salah ka dieu salah ka ditu salah aduh sulit ti dieu lah aya sekelompok manusia anu tetep dekelan kitab Taurat ngamankeun kitab Taurat berfatwa terus melalui kitab Taurat bu asli tengah hiding batur nyeun organisasi nyeun kelompok nyeun perkumpulan tetep bae nya nama diaromongkeun diejek dicaci maki tetep bae aing sia bae poare eta hoi terus-terusan di non kitu ngaranna disingkir-singkirkeun tetep nyana nyekelan kitab Taurat bu asli batur mah nyeun non kitu gara kelompok berdasarkan Taurat tapi aya muatan duniawi nu ieu nyeun kelompok aya muatan anak muatan jabatan nu ieu aya muatan kekuatan geng-gengan kobe make atas nama Taurat masyaallah horenganan paegan ku ari kos kitu ti baheula tah urang ngaji tafsir mah jadi careurik jelema nu asli kok kieu amat sih ieu pake Taurat tapi jerona ieu dunia ieu jabatan ieu kekuatan ieu geng tetep bae make kitab Taurat ieu nu asli disingkirkeun kulantarannya na tetep baik kekeh dina nyekelan hak aya nu dibunuh segala rupa seret segala rupa makin zolim keayaan kaum keayaan pemerintah nyana tetep baik taruhana nyawa aing mah Taurat asli wah Yahudi teh kapisah-pisah sehingga nyana keluar ti negeri Israel terus ke Yordan di Yordan terus nyebrang ke negara-negara lain serak jadilah ditukangan negara Cina jadi nyana ngadoa ka Gusti Allah ya Rabb geuninganan ieu nagara teh ku ari teu make kitab Taurat
Di mana-mana ngomongna Taurat tapi muatanana jabatan. Di mana-mana Taurat tapi muatanna dunia. Di mana-mana Taurat tapi muatanna genggengan, kekuatan dan lain sebagainya. Gusti amankeun abdi, nyana mah tetep bae. Dakwah sakumaha Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Teger teteh terus anak baranakan halimpo hirup teh pindah ti Israel ka negeri Cina, ti Cina terus aya hiji daerah anu didinya tentrem luar biasa nu waktu Kangjeng Nabi Isra kapanggih ku Kangjeng Nabi kelompok anu nyaman iyalah umat Kangjeng Nabi Musa anu nyana ngamankeun diri nyekelan Taurat anu asli aya terus sampaikeun ka zaman Kangjeng Nabi nu mantak di dieu lestarikeun dina ayat wa min qaumi Musa tina sawarena kaum Kangjeng Nabi Musa ummatun aya segolongan manusia yahduna bil haqq anu nyana terus nuduhkeun make hak wa bihi ya'dilun dengan hak nyana lurus adil anu luar biasa. Kunaon make jeung dicaritakeun kos kitu ka Kangjeng Nabi horenganan Muhammad engke umat anjeun bakal pabelencai kabelah dieuna aya anu ngaku Syiah belah dieuna aya anu ngaku Wahabi belah dieuna aya anu ngaku Ahli Sunnah wal Jamaah ieu secara global kabelah dieuna di Indonesia dibangun partai-partai iyalah partai ieu ilah partai ieu ilah partai ieu wah make label da make label Islam kabeh taruhlah mah partai secara nasional organisasi ieu organisasi Muhammadiyah ieu organisasi Persib ieu Persib jamaah iyalah organisasi HTI iyalah organisasi Hurud iyalah Ahli Sunnah wal Jamaah NU dan lain-lain sebagainya makena kabeh Al-Qur'anul Karim paberencai lamun nya dekal luhurkeun agama Allah mantak naon ngahiji tapi kita teu bisa dihijikeun Muhammadiyah jeung NU teu bisa ngahiji datang ka kuari NU Muhammadiyah baheula onam di zaman Gus Dur masih keneh direpokkeun bisa kuari geus teu bisa mantak urang nutur-nuturkeun nu kos kareta ih keheula tuh nu akurat mangga nu teu akurat keheula emang nyana tanggung jawab di akhirat keheula tuh aya organisasi anu akur hayu tak akur keheula ieu organisasi kabeh make Al-Qur'an kabeh make dalil nangan disungut doang mah babari baheula nu mantak solid NU kunaon gitu lantaran aya ruh NU naon ruh NU teh kapan thariqah urang inget baheula mah asal mutamar NU mutamar thariqah mutamar NU mutamar thariqah asal mutamar NU mutamar thariqah sampai di zaman Gus Dur ketika mutamar NU mutamar thariqah selalu ngagendeng sebab naon roh NU adalah thariqah mursyidna aya nu ngalakukeunna loba kuari mana mutamar NU terpisah jeung mutamar thariqah teu bisa dihijikeun nu nyekel thariqah Habib Lutfi mutamar thariqah mutamar NU ketika orang ningali di jerona baheula mah 99% mutamar thariqah eta orang NU kuarin teu orang NU malah teu hadir secara praktis nu hadir atuh mana rohna NU urang-urang NU bae deuh atuh baheulana mantap kuat eta aya rohan bebegi garana mantak caku lagi imah urang ieu teh tetep kudu dirawat ngan kentengan hiji-hiji acan bocor panas kapanasan hujan kahujanan tapi imah urang jual bae atuh moal ieu teh imah urang omean bae modal atuh kumaha atuh itu urang ngurubuhkeun ulah imah urang ieu kajian kumaha ge urang endong bae atuh di dieu embung kapanasan atuh urang omean bae modal atuh urang rubuhkeun ulah imah urang jual bae atuh ulah imah urang sebolak balik gitu bae maksudna abeh nyaho NU teh keberadana kos gitu nyana sorangan anu ngomong kumaha la yahya wa la yamut
nyana nu ngomong tidak hidup dan tidak mati. Kok nyana nu ngomong kok terus bae atau omean ku sia. Iya imah urang jual tuh ulah omean atuh modal sia balik dewe heueuh. Ieu keur carita ikhtilaf kebenaran ye. Lain nyaritakeun ngagogoreng NU lain ja urang NU. Lain ngan keberadaan NU seperti itu. Atuh cenah Muhammadiyah bae leuwih bangkrut atuh sia. NU bae bangkrut atuh itu mah leuwih bangkrut. Aja urang ka mana mah tuh kudu ka mana sih jaga mal kebal ge siap modal. Ieu kumaha tuh? Ieu keur carita ikhtilaf dicaritakeun ku Gusti Allah di antara kaum Kangjeng Nabi Musa aya umat anu mantap nyekelan Taurat selalu nuduhkeun ke umat make kitab Taurat bil haqqi wa bihi adilun. Nu matak dicaritakeun ka Kangjeng Nabi umat anjeun ge Muhammad engke moal kebal setelah anjeun teu aya bakal paberencai. Ku ari kurang karasa ilah kiai jeung kiai kamari keur zaman kula leutik kene sono. Kula leutik kene lamun diajak ku abah ka panggih masyaallah moal dibejakeun kiai-kiai nu geus bararaot ka panggih di Tangerang padahal mah nyana teh kiai teh ki intelek kunaon tatangkeupan sono jasa kula neulekeun we masyaallah. Haju itu kiai nu intelek teh zarah ka dieu ka abah ngobrol luar biasa. Sonoeun amat. Haju ka panggih jeung kiai Banten anu sono amat. Haju ti dieu abah ka dieu sono amat. Aju di dia abah ka dieu keur carita zaman buya be silaturahmi ka dieu sono amat. Aju kumpul jeung kiai-kiai sagala kibustoni kimaani kabeh sararono amat. Aju aya perkumpulan pertikahan, aju kurang milu ka ditu ka Pandeglang karumpul kiai-kiai sararono amat. Weuh nu kieu nu kitu kuari. Di ka mana ka anu aya kiai anu dayang. Wih, saya aya ka mana? Aya undangan ka itu kiai. Gitu saya kan nembo pokoknya mau aya kiai anu aing mah teh hayang embung we kajian ku kumaha mun deuk beda waktu aing mah geus pokona teu bisa dihijikeun we banyak ahli sorga kos kitu tah mah kos kitu mah di Jawara ya ge teu bisa dihijikeun deh aing mah borat batu goblok lain Jawara atuh aing lamun aing kudu ngahiji keneh mah teu bisa satungtung jana can modar moal bisa aing nyabakannyana mun teh nyana ti heula paeh aing gila eta Jawara karaka kos kitu moal aing moal ngahiji ke di neraka nyala ka neraka aing seru Jawara kos kitu mah atuh kiai mah lain kitu ge kudu sono aya kasalahan atuh hampura mantak naon atuh mun nyana bae teu ngahampura atuh komo umat doakeun bae sih masyaallah mudah-mudahan juga doa sorangan aing kunaon hasud bae Gusti pangmicenkeun atuh ieu hasud masyaallah kunaon ka pangijing kiai anu teu sinergis amat jeung kiai anu pun aya naon sih pada diri abdi kunaon sih anu kuduna urang para pemimpin kiai teh halalimpu urusan masing-masing mah urusan masing-masing urusan maisa masing-masing kehidupan masing-masing atuh ai sono mah sono bae kudu silih hargaan silih hormat ieu mah kan lain. Wow, nu di partai ieu ngomongkeun partai ieu, di partai ieu ngomongkeun partai ieu, nu di organisasi ngomong sa organisasi keneh, sa NU keneh ngomongkeun keneh bae. Deuk kumaha beresna? Horenganan geus dicaritakeun ku Gusti bakal kos kitu. Tah, bakal kos kitu karasa ku urang kuari. Jaheuh horenganan. Tapi Muhammad bakal aya di antara umat anjeun anu teger jekelan Al-Qur'anul Karim. Nyana teu pamri kumaha teu pernah ilu biung jeung nu sejet nyana siap nanggung risiko diomongkeun nyana dicaci dimaki sieun teu sieun tetep bae jekelan Al-Qur'anul Karim cak kana haram cak kana makruh cak kana wajib dicaritakeun diomongkeun ku batur kajeun teuing aya kaya umat anjeun Muhammad sarua sakumaha umat Kangjeng Nabi Musa urang ngeunaheun tah kos kitu ngadengen la yazalu taifatun zahirina 'alal haq baleureun Muhammad umat anjeun teh segolongan ayo terus ngalahirkeun hak merangan kebatilan melalui cerita-cerita melalui bahasa-bahasa tetep bae nyana terus zahirina 'alal haq sampaikan ka nyawa taruhanana
aya ke umat anjeun Muhammad tah urang rada deres ku mah alhamdulillahirabbil alamin tinggal di teangan horengan teu abu-abu kabeh aya nu jelas konengna aya nu jelas bereumna apa najuk kitu atuh anu jelas ieu kan abu-abu nu brengsek nu abu-abu nu brengsek eta kiai nu abu-abu brengsek Al-Qur'an hadis dicaritakeun tapi abu-abu brengsek tapi ayang ke sebagian umat anjeun sakumaha umat Kanjeng Nabi Musa yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun nyana selalu nuduhkeun kalawan bener jeung nyana terus lurus melalui mawa bener ke umat anjeun ge aya ulah cangcaya Muhammad hirup di mana bae aya umat anjeun bakal diangkat jadi wali moal pati-pati diangkat jadi wali lamun teu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun aya bae ke umat anjeun Muhammad masyaallah nu mantat Kangjeng Nabi begitu dicaritakeun ku Gusti Allah Kangjeng Nabi tiis alhamdulillah Gusti aya keneh berarti di akhir zaman sakumaha zaman bok-brokna aya bae lampu anu caang jang pamuntayangan umat kajen kukumaha ge tetep aya bae engke wa bihi ya'dilun jana kajen diomongkeun ge nyana bae dicaci jumaki nyana bae kajen teuing jeung jelas-jelasan nyana ngajelaskeun anak melalui dalil-dalilna tetep bae moal eueuh satungtung masih keneh jauh keneh ka kiamat ke geus deukeut ka kiamat kakarak serentak solihin wabeh ditiup ku angin sepoi sejuk set maut dengan seketika kakarak di dinya ambalayah geus kiai-kiai bangsa ustad bajidor ongkoh jadi kiai di masjid nyana di panggung nyana anu ngawih nyana anu maca Quran nyana nu nyanyi nyana anu berpolitik nyana nu nyekel agama nyana anu ngariung nyana jadi borongan eta mah percis oko supermarket jadi kiai nu borongan kiai supermarket nyana kabeh eta teh lain bagus nu kos kitu ngaranna ngarau ku siku cak Sunda mah aing ngarau mah pan kudu ku ieu set bagus ieu mah ku siku neuk kumaha beunang set tah eta urang Sunda bisa ngarau ku siku sia mah moal beunang jeung buku mah ge tah eta kiai anu nyana politikus nyana kiai nyana kitu bintang film nyana artis nyana eta ngaranna ngarau ku siku moal beres moal beunang tuh ngarau set ngarau ngaranna ieu mah ku siku teh ieu het da kumaha hayu rau ku sia dijorogeun ka sumur sia ku aing ayo tuh ya jadi urang alhamdulillah aya ayat ieu terjata horenganan di umat Kangjeng Nabi Musa nu dicaritakeun ku Gusti Allah aya sebagian umat anu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun nu mantak kuari disitir di dieu dicaritakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad anjeun sebagai Rasul Allah nyaritakeun bahwa pangeran teh kaula bahwa kula teh alladzi lahu mulkus samawati wal ard anu kula teh la ilaha illahu anu kula teh yuhyi wa yumit nah maneh supaya dituturkeun engke nu nuturkeun ka maneh kabeh pada nuturkeun maneh ngan di akhir bakal paberencai engke aya sebagian umat anjeun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun alhamdulillahirabbil alamin wa qata'na wallahu a'lam bissawab.